modern yayasan cara urang ge ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnyana komo tanpa pamarentah mah tama anak sulungnya anak sulung ieu pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan mah biasa bae tapi di mana geus jadi ini pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah heuy Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal sekadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulya nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah pol rasa kituna otomatis doa diijabah tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihis sabab Kangjeng Nabi Musa deuk ka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang tih akibat doa Bal'am bin Ba'ur Masya Allah poha iyalah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna dibere ayat-ayat ku Gusti Allah boga Ismul A'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja tigas le Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doang dipake ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakho minha keluar tina ayat
mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Iya. Tidak sawarena kiai nu cilaka. Kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim. Ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udang-udangna sagede bakul cilaka masyaallah sing hararade ieu ayatna bacakeun ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb Allah karim walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngarsakeun larafa'nahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah Agung Sihada. Walau sina lamun kaula nu agung ngersakeun laropanaun niscaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'ura nu dibere ayat teh. Biaku ayat diangkat ila manazilil ulama. Manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang. Hampang beramal teh. Asal diuk maca sholawat, jadi teh otomatis injection. Masyaallah. Itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang penting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang pikiranna naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kunaon eta mah raja amat salat jeung sagala maca Quran ih atuh ieu mah panita Allah bae mun sia hayang ka sorga batam mah sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae Masya mah meureun embung ka neraka. Urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk galaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka surga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi galaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah. Eta kelas wali. Wali mah kos ka itu ibadahna. Teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodreksin. Ieu obat ngan amis, orok tah manukos kitu mah tuh. Ieu tah papais, ieu daun jerona ieu unti. Ah, resep. Ngadar papais teh resep ka untina. Ngadar papais teh resep puntina aya nangkaan dan lain sebagainya cawat eta orok mangkos kitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep jasa aya sorgaan ya eta orok teh mangkos kitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, beuh warung maju, beuh tah mah eta mah orok can lahir. Geus parajas. Ikir carita keikhlasan. Aju menang tante gitu, menang. Ikir carita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya menta ka Gunung Kawi. Ye, atuh bandingan maca ayat naon? Ya, ayat ya wa azin fil nasi bil hadiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung.
lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Nah, sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui mul ieu can kaladedan ieu wah eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Yaitu kerijalan bakal datang jelema bikuli fajin ami itu berbagai daerah. Wow, uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa adzin pinasi. Teu beunang kitu tawa ngawirida teu beres. Ngawirida nu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawirida. Oh eta mah urusanna khususon. Atuh khusus mah teu meunang dibrejakeun di dieu. Ngawirina sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi. Wah ceuk kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teu bari ibadah. Ulah geus nu aya ge teu kadahar. Lah cenah meureun kieu mah teu nyaho nu sok ka jus uzon ka aing. Tuh. Ieu horeng kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngresahkeun la rafa'nahu. Niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur. Bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana. Diangkat ila manasilil ulama. Datang ka derajat ulama-ulama anu soleh. Lain sembarangan ulama. Carana bi an wafiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masya Allah. Nu mahalna teh ieu urang taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngaji tauhid, fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid. Sangat migawe kana kersana kumaha kersa anjeunna wae eta batu wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmati wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradati ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah. Teu bisa orang dek kabur tidak maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah. Kabur da jelema ti maksiat ku taufik. Moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun nu joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah, mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah. Taufik Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa na kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersane Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti. Lainna urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah. Nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti. Teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti. Moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Ieu nang maisha Gusti. Matak walau syi'na la rafa'na. Berarti ku Gusti Allah teu diangkat. Teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae. Dibere daek jelema ngaji, masantren betah. Sanggeus masantren betah getol di pasantrenna. Haji dibere paham ku Gusti Allah, sanggeus paham daek ngamalkeunana. Balik ka imah bener-bener ngamalkeunana. Meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuh diangkat. Haji daek bae baca Quran deui di imahna ge, daek magahan budak, pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir, dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo dibere embungnya nama, aya duit mah dikiriman di dahar. Mulai tah rada tigeus setik tah.
peleset-setik. Aju nyana ngomong ngarep-ngarep, kamari mah ya kiriman, ira kiriman. Nah, mulai geus. Alhamdulillah kemarin tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jadinya nanti ya. Ih sekali ngaguriwalna, mantep jasa. Aju kuyana dipenta nomor telepon bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah, Kiai goblok. Tolol teman Kiai Gos itu. Lain nanyakeun telepon Allah, nanyakeun telepon bupati, segala gubernur, segala DPR. Itu Kiai goblok berapa? Mukos gitu mah. Telepon Allah. Nuku ditanyakeun. Emang Kiai nyaho? Itulah nanya ka aing. Telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas. Eta telepon Allah. Sok geura-geura baca. Nembalan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai-heuai kieu ye. Teu sopan sia cek Allah keur teteleponan jeung aing heuai. Aing jeung bebenesia bau mani nyilip. Keur lobaan ge keke punten nya aya telepon. Waduh ge we. Wah teh ku galedeg gitu teh jelema. Jika hari pun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah aya jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim. Soek bisa teh sungut sia. Teu bisa teu kuat. Masya Allah. Nada. Kuda ada. Teu dibere taufik ku Allah. Teu dikersakeun ku Gusti Allah. Ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 ja teu puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah diangkat derajat teu dibere puyeng. Haji isuk-isukna biasa bae deui teu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek kene. 85 jenderal saruan. Dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam. Eta mah hirupna sakedeung. Tapi tetep bae. Masih kena gegesek kene. Kodan tetep sagana puyeng ieu. Aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit. Itu dibere taufik. Itu dibere taufik tak ku Gusti Allah tah. Teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan. Lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah, masyaallah atuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kakuatan ku Gusti Allah. Tek. Ih. Ditangeuweurkeun dunia di jero teh plek. Ih. Atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur Cikadueun. Terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah. Cek manehanana deka Indonesia deka Indonesia kan naik kapal kebal, baheula makan naik kapal cai. Angkleng-angklengan sabulan, sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten. Berangkat jana melalui sumur Zam-Zam. Tap naik di Kadomas. Berangkat jauh kene jaga. Lebih kan lebih. Coba eta pake lalagaan, Masya Allah Karim. Masya Allah di Kadomas mantak aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama. Kedua kali Cibulakan. Muncul nya ge kaget. Lantaran buncal munajat ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah Mansur. Tah kusia. Tutup pakai Quran. Kan ieu mah Quran. Ulah loba omong, tutup pakai Quran. Jadi batu Quran. Lantak disebut batu Quran. Di Banten batu boga sejarah, lain lalagaan teh turun temurun urang sejarah kos kitu. Masya Allah Karim. Mulai ti di Jasa Mansur, panjang lah mun dongengna mah segala Cikomoro ya panjang lah. Langsung nyana diundang ka Gunung Karang. Ke Sumur 7. Naik nyana ka luhur, naik lain make suku. Maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nya ka gunung karangna ge atuh lain lempang hiber set encan dijamak ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudunya na di beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ya deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu ya urang mah pan nyeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada air enggak belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya caian nah lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua slek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teh sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia masuk ka singgung lain urang mah kun laon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah an maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain gitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan
kariweuh kesedih eueuh di bawah salat dumantak di mana-mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana-mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kudu tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing itu kuat beda. Diberi taufik mah diuk ke tentrem, diuk baca sholawat ngedaheun. Ya Allah, tah kuat taufik lah. Nah, iyalah ketika kiai-kiai diberi taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim, daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama, ku para salafus sholeh. Makanya leuwih hati-hati, leuwih apik, leuwih hati-hati, leuwih apik, leuwih hati-hati. Emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah. Jadilah sholihin, naik jadi waliun min auliyaillah. Nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah, dibere daek, dibere mantep, beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana. Ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana, Quran aya di nyana. Naon kitu ngaranna maca kitab aya di jana hukum aya di jana dah teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik aku duduk gede we tolol we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae deuk jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak nya batu cak dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong itu di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cekena dagil teh podol seros ya mah tuh ku pangeran gitu ngartinya nandek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge aing mah ngomong kos kitu ge ieu mah geur jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah tuh aduh aya ge panglimana di dieu atuh eta prajuritna pan walau syina lamun kami ngersakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebatna biha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunya nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum bener sadaekna bae atuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara kipu doli endek mah maksudnya sederhana bae
Itu dulur itulah tuh aya waktu mah urang hayu be darah hukum lingsem. Heuh kalem atuh jeron mah akur. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah, menghanyutkan itu mah kos itu. Bahasa dage lain lalagan pohara. Walakinnahu akhlada ilal ard. Mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kedua bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan kudu Balam bin Ba'ur cilaka Balam bin Ba'ur dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ur atuh naon sanaon bedana jeung kurang war kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram tuh musik aya dalil lah kajian kumaha ge. Ya kiai tinggal nungguan we waktuna. Tinggal nungguan waktu. Keur ieu mah dulur, eta teh ribawi kos kitu teh. Bunga bank teh riba haram sia. Kredit anu 2 akad haram sia. We datang ka dinya aya pemerintah teh. Budak eta teh haram. Samarangan nya. Datang deui ka dinya kiai. Eta sih haram teh. Itu mah kieu nya sebenarnya mah. Jadi maksudnya eta ke maning dirantai mah budak ieu. Duga heula kiai gaharamkeun kuari halalkeun. Ji, kan luga ligu kitu. Kumaha eta? Dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Teu saeutik keur mondokna mah hebat jasa, jadi kiai hebat. Barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'i lah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun unu jadi mu'i lain mu'i na sia korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia. Ceka satu kumaha kuari mui mana kuari mui teh ya Allah. Mui teh sebagai filter. Lantaran negara urang negara demokrasi, geus demokrasi mah teu berbau agama. Lantaran diserahkeun kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu. Masalah urang boga mui sebagai filter. Geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah kuari mui na geus polusi di jerona erosi ka belah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuari daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jerona mah atuh lain deuk nyaritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh bisa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimui ai akhlada ilal ardi condong kana dunia ma wattaba'a hawa tigas le bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa wa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai
ngaranna mah pondok pesantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salat mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnyana komo tanpa pamarentah mah anak sulungnya anak sulung ieu pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa baik tapi di mana geus jadiina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat duha berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah heuy pondok pesantren mah biasa bae. Santrin aja berjamaah ge carang. Antep bae biasa. Ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti. Ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus. Supaya daek bae lah. Mulai magrib doangnya na hiji. Isya magrib isya subuh mah tilok. Engke nya na tah sabulan 2 bulan mikirnya na dua jeung isya. Wah, pesantren salap bagus gitu. Tentrem, adem, kalem. Tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani. Henteu kapaksa ya nama. Masya Allah. Geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Nah, lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih emang kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilem kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tilongnya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu pareng nipu sarua. Ibal ambin banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna ti gesre nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahura ma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel eta trugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebahkeun ngelel teh digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh
kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Naudzubillah min halik persi digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia. Lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae. Kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah. Ngelel bae. Di mana bae dunia. Yen pondok pesantren modern maksudna dunia. Sekamana maksudna dunia. Di ondangarium maksudna berkat dunia. Silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia. Neangan ka murid ge dunia. Kiai kos kitu gambaranana anjing. Mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu. Kurang dinasehatan ngelel bae marah malah. Ngegel bisa. Jadi nasihat ngelel bae. Ilah kiai. Mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah, komo haju asup ka Golkar. Ngelel bae. Ngelel bae teteh ngelel. Dunia beubeuleun bae. Ka pendopo dunia maksudna, diondang ke bupati dunia maksudna, naik ka panggung dunia maksudna. Ye, teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat teu nyana, naik ka panggung ikhlas teu dibere. Maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh nu kitu ngaron eta. Ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna? Naon ngaranna pun? Aing mambu ngadenge tinu sejen. Naon ngaranna? Kampanye maksudnya. Aing geus jauh tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah. Kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos gitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah. Datangnya ka imah nasehatan. Ketika nyana diondang ka ditu ulah yang pameran nasehatan. Eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege. Mal kebal umurna di penjara nyana. Sanu daek pemerintah dinasehatan. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah keur ieu diondang kapan ka Polres. Kula diondang ka Polres. Gue nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajung pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya. Termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudna sakali ceramah aing dinyana, aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing mah sakali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Ya teu kahayang aing, berarti kerasa ku hatenya cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu tayang 2 kali geus. Iki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae, di Polres bae kiai na tau ge kieu bener. Kiai bener mal kebal. Mal kebal buktina aing sakali doang.
aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalanar. Alhamdulillah ku ari. Asal ka imah kula teu mawan ka sakarya teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung ka dinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti masyaallah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya kurang, sia teh ngaji kali henteu. Emang kunaon? Henteu lah aing moal bae. Emang kunaon sia teh ngaji? Henteu siapa henteu bae. Henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya, henteu bisa ngomong nya. Embung bae aing mah. Weh, pancen mah pinter jasa. Nyaho aing ge geuring mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunah. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Kana teh sia henteu. Nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sieun teu dikalinyakeun. Henteu. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab naon? Teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut teh dulur mah. Ari sia teu ngaji henteu. Atuh sia engke gua eta nyaho aing bingung. Atuh sia joret we eta. Aing nyaho nya dulur, nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana. Emang kunaon loba omong sia. Teu daekeun rohani. Sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu. Nyana teh utah diletakan deui, bahkan ngising diletakan. Kos anjingnya kos kitu. Masyaallah karim. Ieu cak lain cak kula cak Allah. Cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uci bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu nyanana Famasalu tapi jakeun tak kanyana Famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'ura eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'ura mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata tah mah ngelel bae nya Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel mantak ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya
Sebab eta hadiah ti Allah. Lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya nama seuri we alhamdulillah. Kunaon eta? Hadiah ti Allah, dosanya diserot ku nya. Seakan-akan nya keun nyerotan dosa. Urang bersih. Nu diomongkeun anak. Mantak ngadoa lagi. Moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal. Sebabnya nya nama geus teteg Allah. Hiji bae. Masya Allah, ieu gambaran anjing lain lalagaan. Na'udzubillah min dzalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing teh. Intahmil alaihi alhas aw tatruku alhas. Eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Balam bin Bauro. Balam bin Bauro teh digambarkeun anak anjing anu selalu ngelel, digebakeun ngelel, diantepkeun ngelel, mawa dahareun ngelel, lapar ge ngelel bae. Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa, dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi. Dongeng Balam bin Bauro anu digambarkeun seperti anjing, yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama, ngajual agama. Eta teh percis kos anjing Muhammad. Faqasusil qasasa, bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna, umumna ka urang kabehan. Maksud la'allahum yatafakkarun, manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah. Nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng, percaya ka Allah. Nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal, engkena percaya ka Allah, ka Kangjeng Nabi. Urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah, atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep. Teh tadi dimaksudnya supaya mantep. Oh, orang dunia mah kos kitu nyilaka. Mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia dipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Balam bin Bauro, anjing nu selalu ngelel. Geus sing ada sia kedai beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ki aing nu ditakolna mah. Iya parang sana atau ayam mui tuh awas anjing. Ulah aing mah cenah hadena lain mui, hadena lain Golkar, aing mah ieu mah PKB. Anjing bapana. Ieu mah PDI cenah buana ieu mah. Anjing kabeh. Kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya udah lillahi ta'ala. Sok nyanyawanan siapa? Can dibere nyaho can nyaho geus nyanyahoanan. Sogol sia teh sopan sia. Ai mah kieu bae atuh mah geus ai kos kitu sia mah lah. Geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Tuh paneuleuh ka dieu kabeh heran ieu mah. Pajar nya bae. Keur ieu. Tuh kamari henteu kuari ngamimitian deui. Masalanil qaumul ladzina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allahu
walam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaulan agung cek Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yaulimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ka Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener koski Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia. Na'udzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura ge renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah telah jalain nang nyana nang Allah diberi penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung teu lesu-lesu ibadah boro-boro dia titah salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih ngana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana bae di akhirat teh berbeda gitu masyaallah karim renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala urang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allahumma kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakterang hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin di aku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri awak insyaallah rada nyeri ya insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae eta beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah aing mah asana sapoe teu sodaqoh asana ngageter. Heuh ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae. Maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah. Aing mah geus jadi adat kos kitu teh. Bau siling sama mata sing ngomong. Nah, aya kuari jelema eta. Hayang pasrah sapasrah-pasrahna kumaha Allah. Hese. Urang deuk na ngarasula abay. Ulah-ulah pasrah nanaon ni pasrah urusan rizki kadang-kadang orang teh can bisa saking ge urang ngaji bae tapi teu daek bisa komo nu teu ngaji paingan harareudang bae harareudang bae jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa
di zamana anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Teh bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sedegeun tingkat talala aya 3. Hiji tawakal jang urang. Naik seetik solihin wali taslim. Naik deui ka luhur tafwid. Eta urang bisa ngomongna doang. Jadi hese jasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom, ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajib ting kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota, di kampung, di gunung, tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kula tenang ceuk. Eta urang ngomong mengenahan kan ya. Heuh bangunna ngeunaheun asa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya. Asana yeuh aduh lamun teu giat asana yeuh tah eta tah urang nah eta nu mantap ge kapiharan ku kotok asana tah mantap kula tenang jak jada ngoat wajen ku kumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan ku urang airi bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'ala Allah ya Allah tayatalah Hatim Asom hebat ditanya deui nomor kadua tina opat naon nomor kadua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur kulantaran teu bisa digantian ku batur kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha ge sebab ieu mah bagian kula moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah salat duha homo eta mah salat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur urang mah ya urang
Salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. Dua. Aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh mah sorry bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran aduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba deuk salat duha teh jadi. Teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas. Salat duha henteu. Tah eta urang teu bisa teh istiqomah. Badak cek hati masuk iya tuh kula mah. Waya beramal sebab ieu teh bisa digantian kudu sejen cekeun. Ayo bae. Ya Allah, ya Rabbi. Da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim. Iyalah ka istiqomahan kula cekna sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah. Ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya. Ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung. Jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa. Ya Allah, ya Rabbi, taraweh bagi orang mah tidalan. Taraweh 10 menit selesai. Di mana eta Pasir Gadung? 10 menit selesai. Malah mah aya memeh Isa. Taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok, goblok teh coba. Tah ieu. Beramal teh urang lalawara aja. Dipigawai ku dipegawena cantang tu jadi amal. Ya Allah, ya Rabbi. Tah ieu nu kadua. Katilu naon? Nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh yang ngadadak. Henteu pernah aya surat heula. Kepada yang terhormat Lurah Miskar, seminggu yang akan datang engkau akan dicabut. Kan ngeunaan kos kitu mah tah. Atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae. Yes. Urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang. Urang nu maot keur tahlil senang. Urang maot keur maca Quran, masyaallah. Maot keur ibadah zikir, ya Allah ya Rabb. Maot keur itikaf, masyaallah. Man ieu mah keur di hotel. Di hotel, masyaallah. Di anu osok mandi aya uapan teh naon teh urang misal ngaranna Loseri. Tah lantaran ieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang. Nah cek ating asong nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni aksiru min zikri hazimil lazat, lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan kalimat paeh. Kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh. Inget ka paeh, inget ka alam barzah, inget ka akhirat, inget ka bakal dihisab, inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tadi nu mantak urang haju dae ka tadi kamana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh. Haju segala ka mana di lebaran coba bejakeun ka mana. Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut. Tama jeung Zainuddin tah. Jeung pendi ka ditu. Eta kan biarana poho ka paeh eta kos kitu ya Allah ya Rabbi. Kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Dititah urang sieun ka Allah. Dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman.
belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar, sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa saenggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun walian teh bulan kamari mah aya teh sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenjed sieun ka Allah barang lebaran. Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng ka kula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'an hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna ngojek teh naon ngaranna Grab manggi sewana Cina marake sakieu ji cek teh ieu aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kos ilah cek nyana teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun ku nyana dua dirempet dua dirempet aju nyedak cek nyadata ceknya jangan ke depan atuh ceknya jangan nempel tuh nggak enak ceknya aju nempel itu gojek tolol cek nyadata nidahin jasa jadi ping-pingnya putih nah kadi itu beres janterkeun ku nyana ke perumahan barang di perumahan aya dia telepon sabang sakene kos gitu deh. Jadi itu bulak-balik teh boga sewa na kabeneran kos kitu meureun teh mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan tempat ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jaknya raya sararial jasa jaknya sewa aing kunaon kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakna ieu. Sewana nu kos karari beta seputar lebaran. Seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cek ini nang tangan kieu cek tah ieu lah ngerenjed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji bae sieun kurang ka Allah buktina ngeriditnya terus bae bang ajudan terus bae ya urang deuleu awewe atuh nu kira-kira geulis mah jatuh kiceup-kiceup terus bae berarti kan eueuh sieun teh malah hook da ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dinakirohkeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyat na kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek-brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing golea padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeuleuh anu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot kieu di kieu-kieu tak ku urang di kieu-kieu wal bisa
dirubah ku Allah dedeuleunana teh misalnya udah misar maot ya misalnya molototnya tah neuleun nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleu oh iya cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleu tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleu nu kamari teh nipu teh kadeuleu nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleu tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teu dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah wah sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuna Kangjeng Nabi moal bisa seuri-seuri acan cek Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae nu geus karolot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an dia kumaha coba ieu lalakon ieu kuan dia kumaha coba lalakon duaan masyaallah karim nah iya dek irahasieun lah urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa bae ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduk sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep pe polsek sapoe-sapoe teu hees cenah teu hees sieun teh jana teu sieun teu sare cenah lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikiran aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu ye kesang urang teh ya haju ka dieu atuh henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asara urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irungnya mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ya datang ka liput luar besar mah 1 meter tuh luhur luhurnya tak ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu bab kesang walakin azaballahi syadid ya Allah lain lalagaan ya nailah hati masoma hebat jasa nya nama lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teu tenang
Nomor kedua, amal itu bisa digantian ku batur atuh aing mandek beramal bae jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh urang ningali almarhumah di dieu atuh pan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dek dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu masuk biasa ka imah atuh sehat bugar eueuh kukumaha mentas keliling datang ka imah maot coba eta aju nu diblaraja kabari carita tamu sarua bae mantas buka aju salat maghrib samarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh pareng geus eueuh ayo coba eta loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak hartina maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu kaditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi, ka bawah ku cai. Tadi kuno yang irin sagalanya. Meureun malakal maut geus kieu bae. Aing nungguan sia cek kada teh. Nah ieu. Nah, jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana mentek carita Al-Quran nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep atuh cinta resep teh dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nu kaopat bakal mentak jadi tenang gitu nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha saha nu nita ulah usaha mah usaha ke sia ajuna ngawarung eureun tani eureun kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung lah tu deui urang aidu urang ieu aya mun teu bae asana moal kebal pamajikan balik atuh usaha bantak ieu mah kelas urang tawakal kelas urang usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah.
jeung lain usahana nu diulah ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah adapun usahana mah jeung kebutuhan urang jeung kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ilah tawakal ilah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal sahabat ngadengikeun bae kieu jahe ka harti ta ku sahabat hiji mangsa sahabat dagang make onta sageus dagang kana onta ka pasar tutup padeun deui ka onta balik ke Madinah ke masjid maju ontana tenden di hadapan masjid nyana ngadoa ka Allah ya Rabbi abdi nu Allah onta abdi nu Allah barang nagan nu Allah ku ari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul geus onta ada di luar talian biasa cukup berarti syariat nyana ka masjid salat wiridan beres keluar onta anu maling nyana ngadoa deui ka Gusti ya Allah ya Rabbi atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti atuh onta nu Gusti barang nage nu Gusti anu maling nage nu Gusti sabara Gusti eta hebat teh jelema teh eta hebat teh kos kitu karena papasrah sabara Gusti geus pokona we jangan ngalamun bae kieu ye leh cek eta tuh segala ge nu Gusti sabara Gusti bae cek eta leh geus ye bae nangis saya setengah jam mah beureunan terus bae aing hideuk balik aing ieu naik naon cek gitu duit dibawa barang dibawa kabeh di onta lah tawakal tu Allah geus beres menang sajam teh aya nu nganteurkeun ka dieu menang sajam aya nu nganteurkeun onta berikut barang-barang kaget nyana kakarage nyana neuk balik tanya ku nyana ayeuna onta tas di mana kula pamalingan cek nyana teh aju kula dibawa bagus dibawa di jalan aya nu ngahadang jelema teu wauh ka kula teu wauh ka nyana teu ngomongna naon ngan ngomong sakieu doang sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah lamun teu dianterkeun bacok sia ku aing kula ngalawan cek nyana begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu balik bawa henteu kula mah neuk nyarita bae ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema ulah nyaho cek nyana ulah nyaho balikeun geus aduh aing teu meunang nyaho cek nyana ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah nah ingat urang mah bisa ngan ngomong doang tawakal dek ari dek munggah haji be kakarek ngalengkah suku hareup atuhud bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakarage datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jelema teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah cek jelema horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rizki mah pacokotok bacokot ngalamun baik ya nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum Waalaikumsalam naon kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji tadi ku aing deuk di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu ieu ku datang sapiring ya tah ieu tawakal lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula
esok aya merenung zetik aya orang Lampung datang ka imah Masya Allah teh mawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jana sebelah tilu niku salah kula mah ka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula dibalik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi teh nyana balik itu bere ongkos embung jangan kula mah inget bae ka kiai beres kan dihitung dah akulah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja ye jadi keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula ye cek kula teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu tapi jadal milu nih meruksa mobil eta teh panti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga. Nah, nyana datang sa mobil, kula ngan ka bagian 2 nyamplung. Nyana bae nu loba mah bener aja nih ngeuna amat cenah, ngeuna amat ngeuna tolol sia. Tapi kulantaran rizkina beureunanan masyaallah. Atuh masalah rezeki nyana. Nah, kos kitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa. Di Lampung datang yang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna babarengan ngadahar siring sanyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah seubeuh meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinyana nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang. 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg. 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wabi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun ceuk Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu beloon ceuk Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan-larangan kaula nu haram nu syubhat jeung sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula. Allahumma ya qadiyal hajat Allah